teh tanda cinta tara bisa dibobodo teh ya. Hehe, jerawat dibeureum kieu pencet gitu asin perik antep wae asa ngagokan deh tapi keke asa jadi nyari kan urang ingkeun nepi ka asakna siga cinta kuring anu keur mimitingan samba kaluar tina kulunna budak cahaya anu sumorot di saca anjeun akan nya bener jadi panyari karena banget kuring anu cek batur mah ngalaka indung saur bapa mah irung sareng halis teh nyepes pisan pangambung sareng kering mamah ari dago ngalaka ini kuring naon deui nya nu ciga mah teh nya bibir sareng buuk teh kembar cenah kuring teh sareng mamah teh tah perebah awak cigana ngalaka bapa malah lembah-lempang macekik pisan pada ngaremblah saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa ari bapa fotokopian sahade ari lain fotokopian bapana nyake kuring anjeunna kabujeng ngandungkeun mugia ditampi man Islamna diasih ku Gusti Nu Maha Suci eta saha nu kaluar tina kalangkang banget kuring wah beki ngoban ambuing kahar ti ayeuna mah dina diri kuring teh aya mama, bapa, aki, nini, uyut, bao, aya karuhun, aya walungan cinta anu ngembat panjang pisan ka ngaliwatan abad-abad kahirupan eta walungan cinta teh ngocor ti Rama Adam sareng Ibu Hawa nya aya cinta aranjeun dina diri kuring teh nya nuhun insyaallah kanya akan deudeuh aranjeun di aranjeun nu aya dina diri kuring nya muhun walungan cinta teh ku kuring moal difotoran moal digeuleuh mugi Gusti ngamping ngajarin kana diri kuring ayeuna hate kuring teh keur mejena bunga cinta mekar di dada dibarengan jerawat anu aya di pipi bae ngarandakan terus kembangan terus buahan walungan cinta eta teh sangkan terus cinta teh keun senang ngamalir terus nepi ka anak incu uyut bao nepi ka karuhun anu pangjauhan turunan anu pangjauhna sangkan eta kasucian wahangan cinta teh ngamalir nepi ka samudra rahmat pangeran insyaallah ieu jerawat beki asak ieu hate beki nyanyautan akang ari akang aya di mana